can hees. Keur sekeun jalan. Wis jam 1 mah. Dan hayo gerah hees. Bisi kaberangan deui sahur. Nya moal atuh. Sakodo geus teu jalan mah. Atuh lain hayo gerah pake. Lain di pelong wae. Skincare-na ieu teh asak ieu. Geus biar sabaraha libur oge. Anger we beungeut ronghon. Eueuh perubahan. Babar-babar teh yang glowing. Teu cocok meureun mah skincare-na. Oh, benernya. Ari maneh-maneh ngawe eta beungeut. Make naon? Pakai Riglow Skincare by Dr. Cindy Putri. Aku sudah sering banget gonta-ganti skincare, tapi bukannya glowing, yang ada malah breakout. Tapi sekarang semua permasalahan kulitku sudah teratasi dengan menggunakan produk ini, yaitu Riglow Glowing Skin Treatment by Dr. Cindy Putri, yang terdiri dari facial wash, inward toner and micellar water, dan rejuvenating intensive cream. Memiliki berbagai macam manfaat, yang salah satunya dapat mencerahkan dan juga melembabkan kulit wajah. Cocok banget deh digunakan saat puasa seperti ini, karena kandungannya yang dapat menghidrasi sehingga kulit tetap lembab, seger banget, nggak bikin kulit kering. Cara mendapatkan produknya pun sangat mudah. Nah sekarang agennya sudah tersedia di mana-mana dan tentunya sudah free ongkir. Gus buru mah, aya nama orang hees. Oh, hayu. Dedek. Dedek. Gaya udang geus teh. Belum ada udang. Ari maneh keur naon? Kedahar. Da memang udang gede di tas salat. Hor, nanti sahurnya. Kabarangan. Terus di mana, Cuk? Geus nempo nu balik di Mekah. Saha? Haji Sanusi? Heeh. Oh, Kabita ini ke Mekah jeung salaki. Irha atuhnya, urang bisa ngalaman ibadah bareng. eta euceum mawa naon? Empun nu balik teh Mekah. Nya eta, abi teh mawa beas 5 kilo, endogna 2 kilo. Ari pas balik, di bahanan kormana meni sautik. Kira aku. Heueuh teh. Nasa kumaha kitu diberena? Kormana 5 siki, ismisna sasenok, teh kacang arabna sakantong leutik, cai jam-jamna sabotol. Eta ge botolan bogel. Mun sautik atunya. Heueuh nya eta. Sakitu beunghar oge barang bere teh meuni saencerek pisan. Dasar koret tah masalah ke jeung pamajikan. Tapi da abdi mah dibere loba. Wah, Kormana sakotak, kismisna meureun aya sakilo mah. Kacang arab sakelar, coklatna sakantong. Tah cai jam-jamna mah sajiriget. nah haning loba eueuh mah. Eta euceum diberian ku ibu hajina lain. Heeh. Ari abdi mah ku pahajina. Nah hanya maka dibedakeun kitu. Ya pasti dibedakeun lah. Ari jangka bogoh mah. Cek. Aya saha tadi ka imah? Oh, tadi Lin, si Titin. Dek naon? Rek nyeum baju, jang lomba kosidahan isukan. Ih, dibere inyum. Ya dibere atuh. Nah kunaon gitu. Si Titin mah ieu, na awakna teh loba kurapan. Hapur wungkul na tokongna teh. Ah, nu bener ieu teh. Ari di bejaan teh. Si eta mah jorok si teh. Lamun mandi ge teh ngaruru. Dakina beuh ti ka ngagalong kitu. Oh, eta teh dakinya. Ya heuh atuh daki ari geus naon deui? Kongkorong. Korong. Ih, eta mah ngumahna ge kudu digodog baju teh. Haraparaeh jaramna. Heueuhnya ih, sieun nepa. Ya heuh atuh ih. Nah, atuh sok gegawah ngenyamkeun baju. Otak kacamata ngenyamkeun baju da ka batur. Nah, atuh adik ka abi masak mereng nginyeum. Ah, wah geus deukeut teh ari ka euceuk mah. Hampura atuhnya. Ah, make sagala ngentah hampura. Hampura, Ceu. Soalna baju nu diinyeum ku si Titin teh baju euceuk. Goblok. Mak, rek ngenongnya mak diteun si Ica. Sagala udang enong nek naon? Rek kerjakeun tugas, Mak. Atuh meuli udah bari ngenong. Ara rewa teuing mana tuh budak awewe. Hayang urang ulu tuur seta udang enong laten batur. Pan peuting atuh, Mak. Mana teh rek ngerjakeun tugas apa rek nyegi? Mun kudu peuting kos ti barang wae. Atuh, Mak. Geus lah, nahaon sagala unang enong ara rewa teuing. Atuh da babaturan urang ge ngararendong, Mak. Teu dicaram kuning ku inungna. Nya juga si ari melang marok ka kolot mah. Ini tadi tuh sakalian baalan baju. Tong balik di ka imah. Mak ngusir lain. Teu hayang aing boga budak terus tujuh. Juga ka itu ini tadi melang warok mah. Nyahe ge tuh ari Mak ngusir mah. Rek ini teh urang mah. Yo, gua itu. Rek ini ke mana maneh? Ka mana we? Sagala mawa tena. Bae, urang mah rek esna tenda we. Pas nu heueuh we si rek ini keun antep hayang nyaho aing mah. Duh, hujan euy. Ka mana atuh cenah matugna teh? Mak, Ning sia matok deui
deui. Atuh udah hujan. Masa tengah gubuk tenda lain. Atuh udah tenda naga tenda biasa, mak teh. Mata kabanjiran atuh hujan mah. Make nu alus atuh tendana. Mahal, mak, meuli nu alus mah. Teu lain nyewa sia mah. Kata dapur outdoor. Di Tadabur Alam Outdoor menyediakan berbagai macam perlengkapan camping dan juga hiking yang standar, aman, dan juga nyaman. Dengan harga sewa yang sangat terjangkau, seperti tenda, sleeping bag, carrier, kursi lipat, meja lipat, matras, senter, bantal, dan perlengkapan lainnya. Selain aman dan nyaman, pilihan alatnya juga sangat lengkap dan tentunya dengan kualitas yang terjamin. Pokoknya kalian gak usah bingung deh kalau nyari tempat sewa perlengkapan outdoor. Karena Tadabur Alam Outdoor menjadi tempat sewa yang recommended banget buat kalian yang berencana mau camping. Oh siapa gini, Klin? Mau jadi Nah, ribeteng. heh, Naon mak? nek ka mana maneh? Rek ulir. Ngan hayo we ulin ge salat encan. Ya enggus atuh. Ada nggak bohong? Make kudu jeung ngabohong ari emak. Ya bisi we nggak bohong. Mama teresep anu sok ngabohong teh. Tenang mak, teu ngabohong urang mah. Tah embuan tarang disungitkeun sajadah. Lain. Ari emak kunaon eta? Kan surasuri wae kan eunteu. Teh kuna naon? Nah atuh make kitu. Siga emek keur beger. Eta we tadi aya jelema ngomong cenah pangling nempo beungeut ma ayeuna. Majana teh asa beuki geulis, mirip Teh Meli Guslow. Nah heuh lain, mah mirip Teh Meli Guslow. Mirip di mana coba? Nya jauh atuh. Gelis kena Teh Meli Guslow. Sia mah sing bener sore ditanya teh. Or ari emak, mama sakitu ge geus jujur. Pancek mah sorangan tos sok ngabohong. Nah saha kitu nu nyebutkeun emak sabeuki geulis. Eta tadi jelema Heuh saha jelemana? anu nak nginjem duit ka emak. Mak teu masak lain. Cicing nyaho kalau teh keur kieu. Taktika iraha mak ngan gitu wae. Ngan hayoh we mikiran lalaki. Ari eusi beuteung budak teu dipikiran. Kira ge ditinggalkeun kawin ku tukang kiridit, meuni tika galau ka bina-bina. Geus we atuh mak. Matak naon lamun hirup lengo? Samaruk sia mah ngeunah we meureun nya hirup lelengohan teh. Hirup teu boga salaki mah camplang sia teh. Jiga kuah sayur teu make karbit. Karbit. Uyah meureun. Pokona mah ieu hirup teu boga salaki mah teu geunah. Asa kurang lengkep hirup teh. Heuh nama geuranangan deui we atuh mak. Nu bageur beunghar kasep, nu daekan usahana, nu nyaaheun ka emak jeung ka urang. Kudu neangan ka mana atuh? Pelengkap hirup anu model kitu. Heuh da hese atuh mah neangan nu model kitu mah. Teu cara neangan perlengkapan orok babari. Nah di mana? Di neangan perlengkapan orok. Neangan perlengkapan orok mah di Jajah Queen Store mak. Di Jajah Queen Store menyediakan berbagai macam perlengkapan baik kualitas terbaik dengan harga yang sangat terjangkau. Seperti sofa bayi, guling dan bantal peang, bed cover, kelambu, selimut topi, perlak, sleeping bag, apron menyusui, selimut on to go, gendongan, dan masih banyak produk lainnya. Bahan yang digunakan juga terbuat dari bahan premium sehingga aman dan juga nyaman digunakan untuk bayi. Dan tentunya didesain menggunakan motif yang sangat lucu. Pokoknya kalau nyari perlengkapan bayi di Jajah Queen Store aja. Untuk produknya cek etalase aku yuk. Gampang kana orok. Rek nyieun orok lagi baturna. Mak, gera nyangu atuh ih, lapar. Ini nyomi heula we ka ditu. Mana liar heula? Rek liar ka mana ari emak? Karsel di bawah oge. Mending salaki batur.